lain gitu cari tanah. Terus kumaha sok diukeula jelaskeun. Jadi kira jadi teh abdi teh pan ngojek. Heeh. Terus teh aya penumpang lagi. Jadi restoran lagi kurang. Terus kumaha? Jadi wes si Neng teh ngamuk ka abi. Abi nyungkeun eut oge wate di pasihan. Oh, mana ngadukeun urang? Da emang kenyataan anak itu. Sok we parasia deui. Paing dadukeun huluna geura. Ya tuh maaf. Tapi maneh mah geus ikhtiar pul geus berusaha. Ya atos. Ngan hasilna saeutik. Ya. Nah, berarti orang mau nyalahkeun maneh di dia mah, tapi orang nyalahkeun adi urang. Dengekeun anu disebut lalaki tanggung jawab eta lain tentang hasil wae. Tanggung jawab lalaki nyaeta ikhtiar ngusahakeun. Erek hasilna loba, erek hasilna saeutik eta adalah rezeki maraneh duaan. Anu tetep kudu disyukuri ku maraneh duaan. Dek sabaraha wae penghasilan salaki maneh. Omat eta ulah jadi ngurangan karena rasa hormat maneh kanu jadi salaki. Pantes rumah tangga maraneh rezekina seret oge. Da molot aya kaberkahan dina rumah tangga jigah kitu. Ayeuna pamajikan kitu peta ka salaki. Yeuh salaki maneh mah kitu-kitu ge geus nu naikeun kewajibanana, ikhtiar, usaha, neangan nafkah, tanggung jawab eta teh. Nyari urusan hasilna mah rek saeutik rek loba eta kudu disyukuri. Ngan hiji wae mah. Lamun maneh hayang rezeki salaki maneh halus, sok atuh ku maneh hormati salaki teh. Hargaan. Kirang bara ena doakeun unggal rek ini unggal balik. Pan geus kungsi di bejaan. Geus mau usaha salaki maneh teh goreng. Ayeuna ku maneh kalah di baeudan. Rek ti mana atuh si saya pul sumanget usaha teh. Rek sok cing ararakur ciking ge bosen aing kudu ngomong wae mah. Sok buru cing arakur ayeuna mah. Awas kadenge di pasya-pasya gara-gara duit. Syukuri rezeki maraneh karek sakitu. Engke geus maraneh bisa lebih baik. Ada maneh ka salaki geus alus. Insyaallah rezeki mah bakal alus kege nuturkeun. Sok buru en mah. Ngararakur. Ya, abi hampurannya terus kelewatan. Ya Neng hampura oge nya.